Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 5 Amar. Dinten ayeuna urang diajar ngeunaan tanda bacanya. Dina bacaan atawa tulisan teh sok digunakeun rupa-rupa tanda baca. Ari tanda baca teh gunana pikeun urang ngarenghap waktu maca. Iraha kudu ngarandeg jeung iraha kudu eureun. Jadi, dalam sebuah bacaan atau tulisan biasanya digunakan macam-macam tanda baca. Tanda baca gunanya untuk kita mengolah nafas ketika membaca. Kapan kita harus berhenti sejenak atau menjeda, dan kapan kita harus berhenti lama. Tah ayeuna urang titenan ieu kalimahnya anu nganggo tanda baca. Aya sababaraha hijinya. Kunaon cing ningal Gusti nah bisa kieu kuku jempol sukuna enjang nyunghid getih baloboran tobat. Jadi dina kalimah di luhur teh ngagunakeun tanda baca pananya atau tanda tanya, tanda panyeluk atau tanda seru, jeung aya nu ngagunakeun tanda peun atau tanda titik. Nu kahiji, tanda tanya dipake pikeun nuduhkeun pananya dina kalimah pananya. Jadi yang pertama, tanda tanya dipakai untuk menunjukkan pertanyaan dalam kalimat tanya. Yang kedua, tanda panyeluk dipake pikeun nuduhkeun panyeluk dina kalimah parentah, ajakan, himbauan, jeung larangan. Nah yang kedua, tanda seru dipakai untuk menunjukkan seruan dalam kalimat perintah, ajakan, himbauan, dan larangan. Nu katilu, aya tanda titik dipake pikeun nuduhkeun wawaran atawa berita dina kalimah wawaran anu eusina ngawawarkeun atawa mere beja ka batur. Yang ketiga, tanda titik dipakai untuk menunjukkan berita dalam kalimat berita yang isinya menginformasikan dan memberitahukan kepada orang lain.